Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tebang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios jawara ti Gunung Halimun atanapi si Bedogo Rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangogengan hunengkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tijang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita jawara ti Gunung Halimun. Sok kaparayun sadayana. Geus waktuna mareneh teh ayeuna indit ka salabintana. Saya miharap ieu misi teh bisa sukses sakumaha misi anu geus direngsekeun. Ngan bae ulah gagabah kulantaran anu diduga goromolan teh acan nyieun tindakan jahat. Kudu kapanggih heula buktina memeh ditumpes atawa ditindak. Mohon siapa? Ieu misi bade dilaksanakeun kalawan doyo sareng instruksi ti Bapak. Abdi duaan moal gagabah. Tuk dugi ka heula katinggal heula buktosna, katinggal heula kajahatanana. Nambah eta goromolan teh pasti bakal ditindak. Hade pamakitu mah, saya percaya ieu misi bakal berhasil. Jujur, lamun dibandingkeun jeung misi-misi saacana mah, ieu misi teh kawilang enteng. Tapi bisa jadi bangga atawa bakal manggih kasulitan. Saupama hante bisa manggihan bukti, lamun eta warga lemur salabintana teh aya anu karibet atawa jadi anggota goromolan. Mohon leres pisan, Pak. Ayeuna mah jigo ikra init, geura lumampah, mugia maraneh duaan teh aya dina panang tayungan Allah anu Maha Kawasa. Geus dijurungkeun ku pamayor matu sabda jeung Kopral Abbas teh laju we poe eta keneh gemiang naringgalkeun marakas. Duanana geus narubak mobil, jiwus wae mobil teh maju kebat ka wewengkon sisieun Gunung Gede nyaeta arek ngajugjug ka wewengkon Selabintan. Sajaroning di perjalanan sabda jeung Kopral Abbas teh bari ngobrol we badami. Nah kudu kumaha cenah taktik atawa strategi anu kudu dijalankeun lantaran misi ayeuna mah kudu jiga detektif we, kudu bisa ngungkap hiji kajahatan anu acan katembong eta kajahatanana. Rek kumaha ieu teh komandan? Dina anggoni ngajalankeun ieu misi. Kulantaran ari ceuk akang mah misi nu ayeuna mah naluntik jelema. Heuh jelema-jelema anu diduga goromolan tapi acan nyieun tindakan kajahatan. Enya Kang, urang taluntik we Kang. Ngan bae pikeun ngalancarkeun tugas urang. Meureunan urang duaan teh kudu nyamar atawa nyamur. Ulah dugi ka kanyahoan lamun urang teh tentara. Urang kudu jadi intelijen atau anu handal Kang. Enya komandan, urang teh kudu jadi detektif anu profesional. Dina panyamuran kudu sampurna yeuh. Oge kudu bisa ngungkap ngabuktikeun kajahatanana. Kukituna memeh asup ka Selabintana. Hadena mah urang eureun di wewengkon anu sakirana masih keneh jauh ti eta Selabintana. Ngarah du urang duaan teh aman, eueuh anu nyuriga. Tapi kira-kirana nah di mana yeuh tempat bikin urang ngamimitian panyamuran? Hadena mah urang ka desa Perbawati we lah komandan. Urang neuneun mobil di balai desa. Tangke urang cicing di Kampung Awi. Didinya urang ngamimitian panyamuran. Hade Kang. Kuring percaya lantaran akang meleuwih apa. Tapi kira-kira sabaraha jauh tah jarakna ti eta Kampung Awi ka Selabintana? Ari jarakna mah aya kana 7 kiloan mah komandan. Aman pokona malah. Sakitu mah masih kena bisa kaudag ku urang. Enya saya tukang ari kitu mah. Lamun urang geus tepi ka desa eta naon tadi teh? Perbawati
tak eta. Lamun urang geus tepi ka desa Perbawati, urang nepungan we Pakuwu. Urang minta bantuanana. Urang bejakeun sakabeh maksud urang. Dina upaya enggoning ngungkap kejahatan gerombolan. Ya siaplah komandan. Jeung deui eta kampung awit teh kabeneran kasohor minangka kampung anu pangeusina teh nyaeta ngahasilkeun karajinan. Rupa-rupa karajinan we. Da di eta kampung teh loba awi, loba tangkal awi komandan. Teu saeutik pangeusi eta lembur teh kasabna teh jadi panganyam. Ku kituna urang bisa ngamanfaatkeun eta kayaan. Kumaha lamun urang nyamure jadi tukang dagang. Ngadagangkeun kaya-kaya ning boboko, hihid, giribig, jeung sajabana. Enya cocok Kang. Urang pura-pura we jadi tukang dagang. Siap komandan lah. Pokona mah komandan kudu daek jadi tukang giribig. Ulah tukang. Piraku ari kudu dagang giribig mah. Kapan mawan oge barabe. Ih, tong kitu komandan. Cocok komandan mah dagang giribig lah. Hahaha. Kabayang. Komandan anu gagah. Tuman mamawa bedog si rombang. Jeung mama bedil kudu ngadagangkeun giribig. Cek Kopral Abbas ngagonyak kasabda ari nu digonyak nama ukur mesem we. Teu karasa ari ku bari ngobrol mah. Lajuna mobil kiwari manggeus tepi we ka desa Perbawati. Reg mobil teh eureun di balai desa. Katempo duana teh jut turun dina mobil. Laju lembang rek muru asup we ka kantor desa. Basa tepi ka pakarangan. Kasampak aya nu keur nangtung saurang lalaki make seragam. Mutaya lian ti Pak Ici atawa kulisi desa. Pak Ici teh laju we atuh nyampeurkeun nempo ketumanya. Rek kamarana ieu teh rek saha? Saha maraneh duaan teh yeuh? Kuring sabda. Da ieu batur kuring Kang Abbas. Jadi maraneh duaan teh sabda jeung Abbas. Enya bener teu salah. Rek naon datang ka dieu? Rek nepungan Pakuwu. Nah aya Pakuwu na kitu. Sok sanajan nempo sikap Pak Ici anu sakitu tegeugna. Tapi sabda mah tetep handap asor we henteu nyirikeun lamun teh tentara. Pak Ici katempo ngahulang kawas anu keur mikir. Jeung deui kawas anu kaget we ningali sabda jeung Kopral Abbas teh. Da bugu eta dua urang jalma teh jalma anyar binanggih. Acan kungsi kanyahoan aya hubungan jeung Pakuwu bareja. Moal kitu cenah rek ngontrog mah ka Pakuwu bareja. Lantaran kapan Pak Ici mah apaleun kana rusiana eta Pakuwu bareja teh. Anu ngadon ngawayuh we boga di anu ngora. Nyata Nyi Itin urang lembur Ciseureut ngan bae geus aya kana satauna. Nyi Itin teh tara dilongokan, tara didatangan. Di Sabang para Nyi Itin ngadeg ka kandungan. Kawas-kawas anu diculkeun we ngahaja. Laju dipiceun ari geus beunang mah. Moal kitunya ieu jalma jalma teh arek ngontrog babarja. Lantaran geus aya kana satauna. Nyi Itin teh tara dilongokan. Boa-boa geus ngajuru. Geus boga anak. Bisa jadi ieu dua lalaki teh kulawargana Nyi Itin. Urang lembur Ciseureut. Kaya kieu mah ku aing moal dibejakeun aya. Arek dibejakeun eueuh we lah. Kitu sajroning hate Pak Ici teh ngocomang we ngecabrak kesorangan. Disangka nama sabda jeung Kopral Abbas teh nyata utusan di lembur Ciseureut kulawargana Nyi Itin. Anu pasti bakal neneangan nanyakeun ngeunaan Pakuwu bareja. Anu geus culeos we ninggalkeun geus aya kana satauna. Atuh tekung sirilapo kadenge deui eta Pak Ici teh cacarita. Jadi arek nepungan Pakuwu nya. Teu kabeneran atuh. Pakuwu teh teu kasampak aya di kantor. Keur dina seluar buku ge. Luka tinggi raha mulangna oge yeuh. Anjakal atunya teu kaleresan. Pakuwu teh teu kasampak aya di kantor. Oh nya. Leuwih hade ge baralik dewe lah baralik. Pakuwu na ge duka tinggi raha balikna yeuh teu bogoh. Tapi lamun aya kaperyogian mah haso we gancang bejakeun ka kuring. Keun ke kuring bakal ditepikeun ka Pakuwu. Sanyana kuring teh hayang sagancang netepung jeung Pakuwu. Aya hal penting anu kudu ditepikeun ka Pakuwu.
Kuring butuh bantuanana. Nah kamana atuh Pakuwu teh? Bet aya dina seluar segala rupa. Kuring duaan teh saja nama tentara ti kemari teh. Ngahaja datang ka dia arek nepungan Pakuwu, arek minta bantuan. Kuring duaan teh keur ngajalankeun tugas. Arek naluntik ke romolan. Temal Kopral Abbas milumairan caritaan basa ngadenge lamun eta nu duaan ti tentara ti Cikembar anu ngahaja we nepungan Pakuwu arek minta bantuan dina enggoning keur naluntik ke romolan puguh we atuh Paici teh mani ngagebeg kulantaran rumasa manehna teh geus ngabohong. Sok padahal kapan Pakuwu teh aya di jero kantor ngan eta tuh kulantaran boga sangkaan lamun sabda jeung Kopral Abbas teh urang lemur ti seureuh anu rek ngontrog laju we dibejakeun eueuh katempo beungeut Paici teh manis sepa malahan mah sikepna oge kiwari mah henteu nemongkeun sikep anu galak kalah kapopoyong kodan we atuh ningali parobahan sikep Paici anu sarupa kitu sabda jeung Kopral Abbas oge atuh maneh kaget. Nah kunaon cenah eta Paici teh? Aduh, janten Pak Sabda sareng Pak Abbas teh teh tentara ti Cikemarnya. Alah, punten we Bapak. Sanya nama Pakuwu teh aya di Lebet. Mangga we aya nama geura tepangan. Jadi Pakuwu teh aya di jero. Nah, tuh tadi disebutkeun eueuh. Keur tugas di luar sakarupa. Nah, naon maksudna ieu teh? Duh, punten we Bapak. Rumah sistem abdi terus ngabohong. Dada eta atuh daeta. Daeta teh daeta naon? Nu bener sia jadi kulisi desa teh. Ulah sok ngabohong. Nah aya anu di kilungan, aya anu disumbutkeun. Sumuhun. Eta Pakuwu Barja atuh da. Eta tuh ngadon ngadon eta naon? Sok gancang bejakeun. Sumuhun. Pakuwu teh nyanung gaduh anu ngora puguh ge. Urang lembur Ciseureum. Eta nu ngorana teh sumuhun nu ngora, istri nu ngora teh. Terus aya satahun disumpingan, dari longokan tidak datangan. Nah tuh. Nah kunaon teu datangan. Lamun eta Pakuwu teh geus boga dia nu ngora. Nah sieun nu ngolot. Nya eta kitu. Margi parantos katohyan ku istrina ku bojona kitu tah. Punten we Bapak. Da disangkina mah babaduaan teh ti urang Ciseureum kitu tah kulawargina eta nyitin. Anu nyuhunkeun tanggung jawab da basa dikandunkeun teh nyitin teh parantos ka kandungan. Boa-boa ieu teh parantos muhun kagungan putra. Aya ku teh kitu nya. Si kutu teh balik atuh. Nyandung teh tanggung jawab. Sumuhun Pak, sumuhun. Punten we punten. Sareng panuhun ulah didugikeun ka Pakuwuna. Lamun babaduan teh terang ti abdi. Alah tangtos lamun terangkeun ieu Rusia ti abdi teh tangtos Pakuwu teh bakal benu. Janten ayeuna manggawe urang tepangan ka Lebet. Da aya Pakuwu mah. Geus henteu loba catur atuh sabda jeung Kopral Abbas teh laju we nuturkeun Paici muru asup ka jero kantor. Kasampak tetela bener di jero rahangan teh aya Pakuwu Barja. Pakuwu Barja atuh maning ranyu kaget. Empok kedatangan dua orang jalma anyar pinanggi ya teh. Sarua kawas Paici boa-boa cenah kulawargana nyiitin anu ngontrog ka manehanana. Geningan aya tamu. Saha Ici? Alah punten Pak. Ieu teh Pak Sabda sareng Pak Kopral Abbas. Sumuhun tentara ti Cikembar. Bade nepangan ka Bapak. Ai. Jadi ieu teh Pak Sabda sareng Pak Kopral Abbas. Aduh, bade aya kapergian naon? Terus terang Bapak mah ieu teh reuwas ye. Pakuwu Barja teh atuh manis soa. Inggis we cenah eta teh utusan ti Ciseureum ngutus tentara pikeun menta tanggung jawab. Kulantaran eta Pak Barja teh geus leupas tanggung jawab. Katempo kayaan Pakuwu Barja teh jiga anu ngemuka sieun ngemuka sarembang. Basa ningali kayaan Pakuwu Barja anu sarupa kitu. Kopral Abbas mah sajroning hatena teh nyeh atuh nyeung sirikeun. Keun sia bakal diheureuyan ieu kuwu teh. Teu kungsi lapok atuh kadenge eta Kopral Abbas teh carita. Saya datang ka dieu teh ngahaja ieu teh Pakuwu. Arek nepungan kuring rek minta tanggung jawab.
Kulantaran kuring boga dulur anu sasat dicacambah dianggap sampah. Punten Bapak, nah naon maksudna ieu teh? Teu kudu nahan-nahan, teu kudu naon-naon. Ngarti meureunnan? Muhun Bapak ngartos. Rumaos di SIM abdi teh tos tamelar. Ngangehilapkeun Nyi Itin. Mugi awe Bapak teh kersa ngamaklum. Margi saupami di SIM abdi maksakeun nepangan deui Nyi Itin, temahna bakal cilaka. Wangkaning pun bojo teh parantos ngancam-ngancam. Saupami Bapak cenah maksakeun nepangan deui Nyi Itin, manuk Bapak bakal dipencit. Dah kitu Bapak, jadi di SIM abdi teh sohak ari kedah dipencit manuk mah. Wangkaning ukur hiji-hijina sareng peryogi ka uninga Bapak. Pun bojo teh sakitu galakna, sakitu lenggarna. Eta ancaman teh sanes ancaman kosong Bapak. Manggawe emut ku Bapak. Janten abdi teh milih manut we kapun bojo. Dari hate mah hate emut eta ge ka Nyi Itin. Malihan mah berat pisan ngantunkeunana teh. Halah pek we emut atuh. Kapan Nyi Itin teh masih keneh anom, masih keneh geulis, masih keneh gamulang, masih keneh amprud-amprudan, kedah dikantunkeun. Wangkaning parantos di bumian, masih maksad teh parantos di pasihan bumi. Parantos bro-broan we, sagala dipasihkeun ka Nyi Itin. Tapi ayeuna sumuhun, alah teu tiasa ditepangan tak kitu Bapak. Mugi awe ngamaklum. Basa ngadenge caritaan Paku Barjanu samodel gitu. Kopral Abas teh manis seuri akei-akeian. Teteh lagi ningan cenah bener. Eta ku Barja teh geus nyanung, tapi hanteu tanggung jawab. Kadon culeos we jika bajing luncat. Jadi kitunya Pak Kuwu, teu nyangka tuh. Nah, tuh ari Pak Kuwu. Bet maksakeun teuing ka hayang nyanung sagala rupa. Ari geus puguh boga pamajikan galak mah. Pokona saya datang ka dieu teh rek minta tanggung jawab. Kumaha bae kaayaanana, kumaha bae kaayaanana. Pak Kuwu kudu tanggung jawab. Lamun nepikeun ka Pak Kuwu teu tanggung jawab, Pak Kuwu kudu narima akibatna. Ku saya Pak Kuwu bakal dibedil. Halah Bapak ampun. Ulah. Aduh punten Bapak. Ulah dugikan ka dibedil. Singartos we atuh singartos kana kajaan di SIM abdi. Bingung puguh ge. Upami abdi maksa nepangan deui Nyi Itin tangtos manuk abdi kaancam. Nya, tapi lamun teu tanggung jawab ka Nyi Itin, Paku bakal dibedil ku saya. Milih mana? Mending dipencit eta manuk, mending kene dibedil. Alah, teu aya mendingna Bapak. Teu aya piliheun. Atuh lamun kitu mah leuwih hade ge dibedil lah nya. Dagoan sakedeung, saya renyokot bedil ya. Puguh we atuh Paku Barja teh manis soak. Beungeutna manis sapapias taya getihan. Laju ngagajeleng manehna teh sirikna mah acong-acongan we. Hayang dibere ampun ulah cenah ulah. Ulah Bapak. Ulah ampun. Ulah dibedil. Abi teh masih kene hoyong hirup. Keur naon hirup oge. Ari jadi jalama anu saset narugikeun batur mah. Jadi jalama anu sok lanca-linci luncat ulang udar tina tali gadang. Jalma anu teu tanggung jawab mah leuwih hade ge dibedil. Komo anu sok ngulinkeun nganyan jadi hate awewe. Leuwih hade ge dibedil sakalian lah, tuman. Ampun Bapak. Ulah sing karunya ka SIM abdi Bapak. Masih kene hoyong hirup. Geus Kang. Nah, ari Akang bet kamali nanting heureuy teh. Ceuk sabda laju ngahulaga Kopral Abas anu masih kene ngaheureuyan eta Paku Barja. Basa ngadenge kitu Paku Barja ge atuh mani kaget. Nah cenah eta baturna teh bet ngomong heureuy sagarupa. Nah naon maksudna? Basa ningali Kopral Abas dicirihilan seseurian. Puguh we atuh Paku Barja teh mani kaget. Ngan bae hatena teh jadi ngemplong buah-buahnya cenah.
eta Kopral Abas teh ukur heureuy. Hahaha. Teu kudu kikituan atuh Pakuwu. Nah, di Pakuwu. Daku saya ge moal dibedil. Saya mah lain kula wargana nyitin. Datang ka dieu teh bunga hajat ti Cikemar. Boga pancen pikeun naluntik ku romolan. Butuh bantuan Pakuwu. Halah, janten. Bapak tentara ieu teh mohon Pak Abas. Sanes keluarga nyiitinnya. Lain. Aduh, nuhun we Bapak. Alah, saterina mah sumuhun. Isim abdi teh parantos reuwas soak. Halah, da atuh da eta teh aya pilihan. Ku Bapak bade dibedil. Ku pun bojo bade dipencit manuk. Entos Pakuwu entos. Ayeuna mah kuring bakal nepikeun mangsa jeung tujuan anu sanyana. Alah, sumuhun Bapak. Mangga gara uningakeun we. Maksad sareng tujuan anu salaresna. Kieu teh Pakuwu. Daradat baik ku sabda teh laju atuh dibejakeun maksud jeung tujuanna. Pangna datang ka balai desa. Arek nitipkeun mobil we. Jeung deui hayang dipernahkeun cenah di lembur awi atau di kampung awi. Dina enggoning panyamuranan. Pangna nyamur atau nyamar ternyata dina raraga naruntik romolan. Nu aya di wewengkon Sela Bintan. Tah janten kitu Pak. Maksad sareng tujuan teh. Mah, janten kitunya Bapak. Sumuhun mangga. Jisim abdi moal kaabotan. Mangga. Eta mobil mah simpen we di dieu aman. Sareng perkawis ka kampung awikeun. Bapak bade ngutus ieu Pak Ici. Mernahkeun babaduaan di eta kampung awi. Oge dijamin. Bapak duaan teh bakal dirusiahkeun. Moal aya anu uninga. Pami babaduaan teh tentara ti Cikemar. Anu nuju naluntik gorombolan. Nuhun Pakuwu ari kitu mah. Kuring kalintang bingah. Pakuwu teh mantuan kana perjuangan tentara. Dina enggoning numpes gerombolan. Di dieu perluna gawe bareng. Ngahijikeun kakuatan. Urang kudu samiuk bebarengan dina enggoning numpes eta gerombolan. Muhun Bapak. Mangga. Wayahna maneh Ici. Nya. Ieu Bapak tentara teh jajabkeun ka lembur awi. Pernahkeun ku maneh titipkeun ka tua kampung ka Pak RT. Oh, mangga Pak, mangga siap. Atuh ari geus karuhan kitu mah. Sabda jeung Kopral Abas laju we dijajabekeun ku Pak Ici. Dititipkeun ka RT atau tua kampung di eta kampung awi. Nya di eta kampung pisan. Sabda jeung Kopral Abas teh ngamimitian panyamuranana. Euleuh mitra waktos tangeuning barantos teh nyekabannya. Sagala urang tuna jajara carita Jawarati Gunung Halimun atana bisi bedog rompang dugi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganunkeun dina sadaya baratosanana hapuntenna dina sadaya kakiranganana mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.